Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in toro'a mangkalamun anyar datang tiba-tiba naon maniun anu ngahalangan kana wajibna salat, anu ngahalangan kana wajibna salat tingali we di luhur bahwa kewajiban salat anu 5 waktu teh hiji kajalma Islam, berarti lamun kafir mah aya mane teh kakufuran gitu, tapi kafir anu asli ya mani mah. Adapun ayeuna kafir murtad teu tetep kena ayeuna mun tabako hukum. Kadua di luhur dicaritakeun bahwa kewajiban salat anu 5 waktu teh kajalma anu baleg. Jadi mani teh budak acan baleg mani teh. Katiluna nyaeta akil, boga akal, berarti mani teh naon? Mani teh anu majnun, anu ilang akal. Anu ayeuna mabok, anu weureu, anu sakalor, eta mani. Ambil ti dinya mani teh. Sehingga di dieu engke dicadeurkeun mawani anu ngahalangan kana wajibna salat teh nyaeta aya 7 ke di hareup. Terus kewajiban salat anu 5 waktu teh kudu suci. Jadi mani teh head gitu. Nipas mani teh. Nah, jadi ari ayeuna mun tamah anyar datang seperti di dieu, tapi sabada nyaeta zaman sabada ukuran waktu anu mahi keur sasolateun. Sok ayeuna mun tamah salatna ulah salat anu salese, salat anu standar, tegasna salat anu nyokot fardu-farduna wungkul. Contoh lohor 4 rakaat tah 4 rakaat teh lamun nyokot anu wajibna wungkul sabaraha menit, taruh ayeuna 5 menit tah kitu nya. 5 menit sebenarnya mah ayeuna mun teu malila teuing, da karana ayeuna mun teu dihitung doa iftitah teu dihitung. Terus surat teu dihitung. Tuluy ayeuna mun teh doa teu dihitung, tasbih teu dihitung. Kira ayeuna salat sakitu tah. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Surah ayeuna mun teu paranti salat sunat teh gitu. Entar make pasunatan padahal biasa normal teh. Salat sunat teh biasa ayeuna doa iftitah naon surat gitu. Geus kitu tuluy ayeuna mun tamah beres Fatihah, tuluy ruku entong make tasbih ayeuna 3 kali, tumanina hungkul gitu, sareng hapan. Nah, tuluy itidal sareng hapan we satumaninaeun 4 rakaat. Kira-kira lah kira ngaranna ge nya eta mah cobaanna gitu. 5 menit. Nah, dur lohor 5 menit ti lohor kaburu barebay 5 menit teh mah kan aya mun tamah keur salat. Awewe kaburu datang ayeuna mun tamah head. Lamun anu daim hadas tambahan ku waktu anu mahi keur wudu. Wuduna deui wudu anu non, wudu anu minimalis. Wuduna
ulah wudu ayeuna mun teu anu jeung pasunatan itu ieuna demi taruh ayeuna mun teu mah 5 menit berarti keur anu daim hadas mah tina manjing waktu salat teh 10 menit anu teu daim hadas mah berarti tadi teh naon. Nah, karena kan udah imah hadis mah eta teh teu bisa wudu memeh manjing waktu teh apang ayeuna dipotong eta teh watohruha teh. Teu. Matak naon cenah ayeuna mun teu watohruha linahwi salisin eta mah khusus. Jadi merlukeun nya eta motong waktu 5 menit keur ngagehan wuduna sarana kudu manyet. Wajib ngodoan salat eta teh. Sok ayeuna mun tama awewe tak bisa can paham awewe ya bisa can paham sok ayeuna mun tama head memeh salat sok tak kade sing ingat eta teh wajib dikodoan eta teh na salat eta teh matak awewe sabenerna mah awewe mah heuda rawan teh jadi di mana-mana geus dur waktu teh buru-buru terutamanya eta geus nyaho ieu nya eta detik-detik atawa hari-hari datang head awewe eta jadi antisipasi jadi ayeuna mun tama ieu geus hari-harina ieu hari-hari ayeuna datang headeun jadi di mana-mana geus angong adan teh buru-buru salat malah ayeuna mun tama naon memeh datang waktu boga wudu heula memeh datang waktu wudu heula karena dipotongna ngan ukur ayeuna 5 menit tina ayeuna mun tamatina manjing waktu salat teh 12 orang nyeun waktu teh contoh da ieu mah nya lohor jam 12 ya dan buru-buru ayeuna mun teu kacai boro-boro ka wudu kacai ge ayeuna mun teu macan 5 menit ti lohor jam 12 5 menit berbay datang head menang salat depan mani teh ya pan ayeuna mun teu mani teh ya jadi mani mah nyaeta teh datang ayeuna mun teu sesuatu anu ngahalangan tina wajibna salat kade salat nu eta kade wajib dikodoan salat nu eta wajib dikodoan awewe tah ayeuna mun teh mah awewe wajib dikodoan nu eta oge maaf fardin qoblaha maaf fardin qoblaha jeung salat fardu anu samemeh salat eta anu ayeuna mun tama salatna salat anu sah dijama jeung salat anu samemehna contona ieu mah nyaeta datang maneh teh dina waktu asar tapi ieu nyaeta lain kanu head lain mani nyaeta kanu head wa adraka ayeuna mun tama qadrahu jeung ayeuna mun teu manggihan manehanana nyaeta kana ayeuna mun tama waktu saukuran sasalatkeun jadi meureunna ayeuna kieu tadi dina waktu ayeuna mun teu lohor nyaeta datang ayeuna mun tama waktu datang ayeuna mun teu mahed geus ayeuna mun 5 menit tina waktu lohor ieu nyaeta datang ayeuna head tina asar lebih 5 menit ayeuna mun teu berbay li annahu adraka min waqtiha karana pangna wajib dikodoan salat eta pangna wajib dikodoan karana manehana manggihan tina waktu salat eta mayumkinu fihi fa'luha karena waktu anu memungkinkan bisa ngelakonan hartina kieu nah teu buru-buru atuh sakitu geus aya mun teu manjing waktu teh kaburu barebay bohongan maneh atuh pala yaskutu bima tarabadahu jadi teu gugur kewajiban eta ku karana aya maneh ayeuna setelahna gitu ada kaburu head gitu nah teu lain tadi atuh buru-buru nah lain tadi atuh buru-buru gitu jawabna
geus wajib ayeuna mun teu ta ieu nu wajib salat ayeuna mun teu jeung sakoblana mah nyaeta bin nisbati lil jununi khusus kanu edan edana edan eling gitu lain edan terus edana edan eling jadi nyata eureun cager jadi ayeuna mun teu mah eureun jadi edana anu eureun jadi kieu meureunana ayeuna mun teu jadi tadi dina waktu lohor teu buru keur cager ya lain ayeuna keur jadi keur ayeuna mun teu mah keur cager keur eureun ayeuna mun teu mah etana stresna owahna. Nah, 5 menit kemudian gerbeg jadi mane tah terus ayeuna mun teu mah asar cager asar teh cager gitu jadi nate tadi jam 12.05 pas jadi nate memeh eta mah cager berarti boga kewajiban tah salat duhur asar cager pan eureun jadi ya takoti teh eureun jadi tah teu buru-buru salat deui kitu geus cager teh gitu bang dahar meureun aya nu naon ge 5 menit ke depan teh asar gerbeg deui jadi pada eureun jadi jadi hiji ayeuna ngodoan salat ayeuna mun teu mah asar nyaeta kadua nyaeta ngodoan salat ngadoan ayeuna mun teu mah salat duhur ngadoan ayeuna mun teu mah salat duhur wastagraka waqtul ula jeung ayeuna wastagraka waqtul ula jeung meakeun kana waktu ayeuna nu kaji tadi teh nyaeta jadi na teh geus kaasaran beah ka duhur teh waktu awal tah waktu ula waktu ayeuna ula jadi di watora pisan yati dina begitu ayeuna mun teu mah geus asar 5 menit tuluy jadi deui dina waktu anu kadua padahal ayeuna mun teu mah sabada mahi nyaeta 2 salateun berarti sama mahi 2 salateun mah meureun mahi 4 rakaateun gitu dina asar mah berarti dina asar mah tambahan leuwihan 10 menit jadi lamun dina lohor mah leuwihan 5 menit gitu. Lamun ayeuna mun dina asar mah leuwihan nyaeta leuwihan 10 menit karena diukurna 2 salateun nyaeta salat duhur 4 rakaat jeung salat asar 4 rakaat jadi sakitu tah. Nah jadinya ayeuna mun teu mah kaditu wala yajibu ma'aha ma ba'daha wala yajibu ma'aha ma ba'dahu aya kitu mah ayeuna mun teu kumaha engke kaditu mah gitu sabab ayeuna kaditu mah lain setelan jama gitu aya teh mah setelan jama gitu kumaha engke kaditu mah kumaha ayeuna mun teh behna wa in saluha li jami'i ma'aha wa in saluha li jami'i ma'aha jadi artina di mana-mana ayeuna mun teu manjadina dina waktu anu kadua teu bisa dijama jeung sakoblana mah nyaeta teu paket karena eta mah paket eta mah ayeuna mun teu paket eta nyaritakeun nyaeta datangna maneh masalah anu kadua nyaeta nyaritakeun leungitna maneh jadi ari itu mah berbaya datang head ari mah leungit saat head nyaeta atawa ayeuna mun teu mah hilangna maneh lamun di awehet lamun ayeuna di lalaki mah nyaeta cager edan atawa sakalor gitu atawa ayeuna weureu cager weh jawal teh ieu mah ayeuna mun tawewe keuneulah da ieu mah anu teu rawan gitu bangsa junun bangsa nu kitu mah kitu nya ieu mah awe nu ayeuna mun teu mah nu sok biasa ayeuna mun teu mah head keneh terutama anu sok ayeuna mun masih keneh ngajuru sok ayeuna nifas dah ieu mah kieu caritana ayeuna mun teu mah head terus
Sebenarnya anu nyata akol sabra sampai saputing teh galib anu genep poe genep puting atau 7 poe 7 puting teh nyata aksarna ayeuna mun anu 15 poe 15 puting teh gitu rat teh ayeuna mun tamasaat berarti ya mah lain ka dieu lain ka tukang ka ditu. Ari saat nate nyaeta dina waktu asar pi samaniteun ka asar anu mana eta samenit teh mahi takbiratul ihram Allahu akbar gitu samenit gitu samaniteun. Nah jadi aya keneh nyaeta nyisa ayeuna mutawak mangka salat lohor eta anu bisa menitkeun ka asar wajib dikodohan wajib ayeuna mun tadi kodohan salat nyaeta lohor anu tinggalin teh sabab ayeuna mun teges bersih dina waktu lohor najan nyaeta sisana teh satakbiratul ihram. Lamun saatna dina waktu asar ka magrib nakeun lamun dina waktu asar ayeuna ka magrib nakeun saatna bersihna mangka anu wajib salat teh ngodohan salat teh hiji nyaeta salat lohor kadua ka dieu karana eta jama lamun ayeuna mun tamat tadi mah salat ayeuna mun tamanon salat ayeuna lohor teu ka dieu teu kana subuh da eta mah lain setelan jama gitu aya ketika ayeuna mun teh ka magrib nakeun mah saatna nyasa satakbiratul ihram hiji salat asar ka dieu tah kanu sah di jama salat lamun ayeuna mun teu saatna dina waktu magrib ka satakbiratul ihram nyata ka isya berarti magrib hungkul ngodohan salat teh karena magrib lain setelan jama jeung asar gitu. Lamun ayeuna mun teu saatna pi satakbiran ke ihraman ayeuna mun teh ka subuh maka eta pandina waktu isya keneh takbirat mangka wajib salat isya jeung ieu jeung magrib gitu. Awe mah aku nya teu ngarti eta mah nya ayeuna mun teu paham. Jadi waktu salat mah kajeunnya satakbiratul ihramun ulah aya bahasa kagok. Ulah aya bahasa kagok geus ada kagok naon ya mah meusing salat kitu karek Allahu akbar entong jeung nyaeta di mana-mana ayeuna mun tah aya keneh dina waktuna dina jero waktuna kajian samenit anggaran niatna mah ada anggar ayeuna mun tah niatna mah ada anggar niatna mah ada di dieu ayeuna terangkeun masalah di awewe ya awewe matak cek ayeuna mun tah gote keleket teh nya gote keleket da agama oge walau tawalat lamun manjang teh ngalila-lila gerakan lenglet gitu bacaan ayeuna mun teh kedot ya ayeuna mun teh loba ayeuna mun teh itu loba ieu keleket disebutna teh nyata tawalat manjang almaratu si awewe salataha kana salat manehanana kusabab disantai-santai tuh kusabab ayeuna mun tadi lila-lila keur dina jero salat teh fahadot fiha datang hedna dina jero salat sementara tuh ieu ayeuna mun tamatina waktu salat teh mahi lamun seug dipercepet mah nu tadi teh ieu ayeuna mun teh waktu cepetna misalkan ayeuna mun teh 5 menit misalkan waktu ayeuna mun teh cepet ya wong kesabat dilenglet jadi we tepi ka 7 menit atuh can geus teh ayeuna salat kabur barabay dina tengah-tengah salat ayeuna bijil head
nu eta wajib dikodoan, nu eta wajib dikodoan tah nu salat eta ulah diteruskan pan haram salat na aya namun teureum da aya mane nganu eta tah hutang nu eta hutang eta awewe pahami lamun keur anu nyanyabaan mah nyaeta di mana-mana datang maneh teh tuluy ayeuna mun teh manehanana bongan ngalila-lila ayeuna mun teh salat ngalenglet-englet ayeuna salat nyaeta anu diukurna tina waktu anu sah ngosor salat. Jadi anu nyaeta mahi waktu nate lain saopat rakaateun keur anu nyanyabaan mah contoh nu boga ayeuna panyakit sakalor teh jeung sabagna ayeuna mun teh eta jadi ayeuna mun teh lamun sega ayeuna mun teh ieu manehanana misalkan ayeuna mun teh keur nyanyabaan begitu nu lohor teh can buru-buru ayeuna salat berarti 2 rakaat mah meureun tinggal 2 menit teh ayeuna mun teh mah teh standar sah gitu nyokot padana wungkul kaburu ayeuna mun teh garebeg kaburu ayeuna mun teh masa kalor misalkan ayeuna manehanana wajib salat eta kudu kodoan wajib ayeuna salat eta kudu dikodoan wajib ayeuna mun teh salat eta nyaeta kudu dikodoan wajib salat eta kudu kodoan lamun ayeuna mun teh dina nalika leungit mah lain datang dina nalika leungit maneh eta mah nyaeta ukuranana teh satakbiratul ihram mun awewe saat aya ayeuna mun teh masa menit teh pinaoneun pi asareun wajib ayeuna mun teh ngodoan salat tahor wajib ngodoan ayeuna mun teh salat tahor daya waktu satakbiran lamun ayeuna mun teh lalaki anu aya ayeuna mun teh kebiasaan eureun jadi teh penyakit ayeuna mun teh kejiwaan gitu aya keneh ayeuna mun teh nyasa satakbiratul ihramun ka asar teh wajib dikodoan salat tahor wajib ayeuna mun teh mah sabab ukuranana nyaeta waqad baqiya minal waqti qadra takbiratin litaharrum komo ayeuna mun teh mah aya leuwih tina waktu sakitu mah lazimatu wajib ta salatna eta ka manehana karana pangna wajib li idraki juz'in min waqtiha aya sebahagian kajian sisana waktuna teh ukur sebagian kecil hanya 1 menit anu 1 menit eta mahi satakbiratul ihram wajib dikodoan wajib ayeuna dikodoan wakada maqoblaha ieu ge kas kitu jadi nya kitu di ayeuna jeung salat anu ayeuna mun teh sebelumna jeung waktu anu sabelumna jadi lamun ayeuna mun teh ieu leungitna maneh nu tadi teh apakah nu hen apakah ayeuna mun teh anu naon anu ayeuna mun teh anu junun teh lamun saatna dina waktu asar ka maghribnakeun aya keneh waktu asar wajan satakbiratul ihram mangka wajib ayeuna qada teh asar lohor jadi ari waktu datang maneh mah diukurna teh sasolateun eta ai waktu leungit maneh mah diukurna teh nyaeta satakbiratul ihram satakbiratul ihram Faslun yajibu ala waliyyi sabiyyi wa sabiyatil mumayyizain wallahu a'lam bissawab.